Iya gini hayam teh euy. Sekarang deh sardang hayam teh ya. Kamana nu bogana nya? Mah hayam teh. Sedang ieu gede kieu. Ikut mah teh. Naon itu? Eta hayam na teh sanes? Muhun makarek ditawak sagala aya naon? Sanes ditewak da teu newak abdi mah. Ditinggalian teh bilih bade diical gitu. Ah muhun eta wae ngan ieu hayam teh. Nya bangun teh sedang ieu mun diical mah teh lumayan teh gitu. Ada ngincer-ngincer model kitu mah. Astagfirullahaladzim. Abdi teh tukang meseran hayam teh. Nah, memeh ningal hayam ka bumi heula punten teh hayam tadi mah teu aya teh na ge. Aya abi bade moal diical ku abdi dipeser. Bisi engke jadi masalah lamun eueuh hayam abi. Akang ku abi dituduhkeun urang mana. Pararuh kitu aing mah bingung jelema teh. Lain bingung eta keketeh. Dari eueuh tadi mah. Atuh da gurung gusuh kana hayam mah meureunnan keur nempuan ge hayamna ge kabur atuh. Asa curiga ketayap gegerenyangan di ditu da aya ku abi ge didengekeun di dapur. Rek punten kumaha we da loba imah ning di ditu tah ieu imah. Itu tadi rek dibeli teh jadi mung aing meuli na ge. Jual hayam di dieu mah. Sugan gitu rek dijual. Moal. Jadi meuli na ge aing teh mah rek ngajual hayam. Sugan gitu. Moal. Eta jelema kuat pika jual kitu. Hayam. Tudang-tuding suka sangka teh ulah gagawah teh. Kangge ulah gagabah di keketayapan di pipir batur. Ada lain kekayepan. Oge boga ceuli. Kang orang mana? Sok biasa ka dieu mah malah makasih emak ge abdi sok meseran hayam mah. Kakara curiga model beungeut kitu kakara. Gagabah teh. Ai di bumi aya saha teh? Nah rek naon nanyakeun di bumi? Sugan aya saha di bumi? Aya murang kali. Eta we kitu. Purunyus dasar sia. Purunyus ya. Dasar. Wah atuh aing mah da. Aing barang beli der. Bisa karek madog. Burung jelema teh. Burung tukang hayam gadungan sugan eta mah. Sugan teh heueuh. Udah kitu mah aing jadi sieun atuh.